barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun di sareng carpon sim kuring ngalangkungan barayakita.com atau kiwari urang guar carpon dina juduh tepung puasa kengeng Bapak Hidayat Susanto mangah nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Maranti rutin saban poe unggal isuk-isuk iwal ahad atawa pre tabu genep kurang geus kudu sing sarwa saged elatna tabu genep panceg geus kudu sayaga sisi jalan ngajanteng yang hareup ngulon bari ulah kepalingan panon saterusna perjuangan mungaran adu milik perebut bangku mikrolet jurusan Tanah Abang rajin dapon kabawa tampolana top badak top maung alias top awak top bujur seseleke nyelap-nyelapkeun maneh kagencet digencet adu ping-ping jeung sabae jeung teuing dalam menaran manggih lalaki semucunihin kapaksa ikhlas nu penting kabawa asal ulah talat nepi ka tempat gawe turun diselipi hut het deui beda teh ayeuna mah parebut beus kota lumpat parikat rikat ngalacat tuluy seselenep nyelusupkeun awak seseleke nyela-nyela kelek penumpang leuheung nate lumayan boga awak rada pantes minang aya nu haat marelahan panincakan orok aya sekali deui ikhlas teu ikhlas kudu aya wae bagian awakna nu katoel atawa kaguras ka garis teu bisa majar kumaha bisa kabawa oge pirang-pirang untung saterusna lianti wajib tanginas ngajaga keseimbangan awak pacuan ulah malaweung lain naon demi keselamatan eusitas copet bus kota zaman ayeuna teh para linceng sohor beki arahli lian ditambah narekad teh puguhi ngaritara milih-milih korban mah lelaki awawe budak kolot rek aki-aki rek nini-nini langah saeutik disabet kanyahoan kapoconghok kasebut masih keneh ku penumpang biasa lain hejoan boro-boro murungkut kalah rikat ngasongkeun congo besi katembong sari-sari ngalawan tara talangke deui gejos we ditojos penumpang sejen boro-boro wani nulungan iwal geus ngajoprak guyang getih para nenek kitu alhamdulillah samanehnaeun onaman tacan ngalaman kamusibatan teuing mun copetna apaleun eusitasna teu pati pikabitaeun nya sigana teu pati kabaritaeun copet teh kawan tu eusina ukur loket lepet eusina duit pangaji 10-20 ribu perak payung tilep sasagian bisi hujan ponsel tinggalin zaman lianti budak wedak sapuratina teh ketah aya kartu ATM 2 siki kitu oge nu hiji mah geus heubeul eueuh eusian ongkoh jang nanahaon meureun ari teu apal angka rusiah nama tapi semeteu kahaja nempoleungeun copet ngagaraya mah aya 3 kalina malah sekali mah kungsi silih pelong sagala maksud silih pelong teh itu mencereng manehna molohok bawaning kusieun atuh aya poena unggal naik bus kota unggal gegebegan sieun panggih jeung si copet teh katamah-tamah disingseunan babaturan gawena nyaeta tuh dasar jelema aya anu kareurewasan kalah dipake bahan kaheureuyan tampolana nenyo jelema cilaka lain buru-buru ditulungan der pada nyengserikeun manehna ongko hayo make dodongeng coba menjempe hag sia dicirian geura majarkeun teh mokahana awak langsung ting sariak soteh-soteh dicirian kuno kasep dicirian jelema jahat mah saha anu teu sieun gancangna setengah jam sabada weureuh seubeuh diguluang galeong supir atah ado
kakara nepi ka parapatan Pancoran. Minangka perjuangan pamungkas ngadu milik tumpak mikrobus jurusan Pasar Minggu. Jurut pentasen gedong Sukopindo hareupeun sate Pancoran. Tidinya nikreuh 5-10 menit nepi ka tempat gawena. Komplek Gading Indah, Blok F hiji, Perdatam, Jakarta Selatan. Memang deket tapi lempang urut nangtung salila-lila anger bae matak cangkel suku. Mana kudu narimbangan hak sepatu, ari make sepatu hak biasa, katara pisan boga awak penek teh. Cilakana lamun jol pinuh, jol metet. Wan tuning nyegat di sisimpangan ti Pancoran ka kantor teh kapaksa naik bajai. Bari hese nataku hartina tina jatah ongkos poean tekor 2-3 ribu perak. Keur pegawai kelas manehna jumlah sakitu teh lain lutak leutik. Mangaruhan pisan kana sesa penghasilan bulanan. Balukarna beki hese bae hayang nambah-nambah tabungan teh. Karasana pisan mangsa-mangsa seperti ayeuna bulan puasa. Nenyo tabungan angkana tiban ngarengkol. Matak teu ngeunah hate, tu geunah rasa. Najan teu nepi ka sureser seseblakan. Kaya kieu mah kana hamo deui bae lebaran teh. Padahal angan-anganna teu pati pira. Tahun kali hayang mere kagumiraan ka kolot jeung dulur-dulurna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Balik ke lembur maka duit terada tumanina ngara bisa babagi sapuragana. Babawaan ulah padu teuing rada rangem baju senal dahareun jeung naon ku hanteu. Kabutuh lebaran sailaharna kilang bara siga batur bisa mawa barang pajangeun deleueun. Bangsaning radio tip gede PCD atawa televisi 1.500 1.200 nepikeun weh 500 3.200 sabalik bulak-balik 6.400 tambah jajan-jajan atawa dahar sekali di kantor leutikna 4.000 jadi 10.400 kali 24 poe 300.000 punjul sakitu. Acan rajin tetahan hayang nuhur jeung niiskeun ti koro hawa Jakarta teh copelna teh botol geus 1.200. Beki ngagedean deui pengaluaran poeanana. Anak kapaksa kudu jajan atawa dahar di luar tina kebiasaan. Pira ku nempo batur ngabaso semat melengek atawa api-api keur teu ngeunah barang dahar. Dala diganda bulan puasa seperti ayeuna katitih keneh-keneh wae. Henteu pantak ngurangan pangaluaran nya ari henteu jajan teh mah ning bubar kantor teh rata-rata tabuh opat. Tama beberes itu ieu salat asar heula 4:30 kakara ninggalkeun tempat pagawean. Gancangna tabuh 5 kakara ka bagian bus. Ngaran-ngaranna lampahan kana bus kota usum budalan kantor. Meus-meus reg, meus-meus ngajengjen. Kawilang lancar bisa nepi sajam ka selipi teh. Hartina tetep kudu buka di jalan. Kolak 1.500 cai 500 eta teh mun keukeu mending nahan beuteung sawatarana bukanyaan mah engke di imah. Nah atuh mah meuli di dugdag. Saestuna lain teu kapikir neangan tempat kos di lelewek tempat gawena. Lain eueuh deui malah ukur kahalangan 5 imah meuntas jalan ngajeblag tulisan terima kos khusus karyawati. Ngan barang pangangguran di paluruh lain bantrak-bantrakeun manehna, lain tawar-tawareun deui. Dalah ukur setengahna meh-mehan mehakeun setengah gajihna. Memang tinggal bus, teu kudu makalna naon, dipan kasur spray lomari baju meja dangdan lengkep. Kamarna lega, segala rupana pikabetaheun. Kamar mandi sorangan, bersih, cai tumanina listrik diabur. Ngan orokaya 750.000 sebulan. Bari teu kaciduaan. Tambah beratna teh teu bisa nangeur cai-cai acan. Sagala kudu meuli lantaran eueuh tempat masak. Kungsi dituduhan anu rada murah tur teu jauh-jauh teuing. Ukur sakali tumpak mikrolet.
Dian ti eta lumayan teu goreng-goreng teuing, aya dapur deui. Tapi sing horeng anu disebut murah teh anger lain dongkang-dongkangeun. 350.000 sabulan. Heueuh, kangaranan indekos di lalawak Pancoran. Di mana teuing aya pangindekosan murah. Duka mun beh kalibata atawa pasar Minggu, ngan meureun atung-atung eneh anger kudu ngaluarkeun ongkos. Anu matak sabada dibeuweung diutahkeun dihitung diruga-rigel. Asal leuheung keneh cara ayeuna. Tetep katitih murah didugdag ti kebon jeruk. Sanajan unggal poe ripuh diudag-udag waktu jeung perebut kendaraan umum. Tegesna anger mending narima kahaat kapilanceukna. Perkara mineng aya rasa ngamanganeuh teu kitu-kitu acan mah. Beungeut badak ongko da bager jeung ikhlasin ieu. Buktina unggal nyabit-nyabit dek cicing ngadeukeutan kantor, nganahan-nahan teh sidik lain ukur dina biwir. Katara pisan melangeun jeung nyaheunana teh. Keneh-keneh kudu kaluar duit, mending enggeus di dieu. Aya sesa gaji mah hade kumpulkeun. Rada anger pokpokan kapilanceukna teh. Parang salakina aya laju mairan. Nada euci jeung akang teh teu asa kabeungbeuratan. Pirah kadar ngambihan wungkul. Ari dahar sore jeung mumuluk, ari mandi nah teu kudu make cai, ari ngalicin nah teu kudu make listrik. Cai dikibik, unggal kibik puguh hitunganana listrik karyaneun. Mikir kadinya bati rumasa jeung era, kasebut mantu-mantu paling ngajajanan barudakna. Atawa saminggu sakali mulang ti pagawean ngajingjing keresek eusi dahareun. Pangaji 10-15 ribu, kitu ge teu sidikna dicarekan. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. $800.000 leuwih saeutik gaji manehna teh. Dicontang pangabutuh rutin sapopoe wungkul. Ongkos jeung dahar nginum sawatara di luar imah. Sesana teh ampir kari setengahna. Terus dasar tutur ngurus beungeut dapon ulah polos teuing. Kangaranan boga penghasilan sorangan hayang meuli wedak lipstik boguh merekna. Wates pipa atawa mustika ratu ditambah panglengkepna kapas katut paragi ngada dasaran jeung minyak seungit pangaji 20.000 deui eta teh. Acan suban sabun paranti diangir rinso jeung sabangsana. Kemanakeun teuing beungeut ari nu kitu-kitu acan kudu nurut onaman. Awawe deui manehna teh. Awawe jeung geus dewasa. Hirup di kota saban poe pagiling-gisik jeung jelema. Sanajan ukur pagawe leutik ngurus administrasi ringan, purah nampa telepon jeung gua gawe sejena, sesebutan nama apan pagawe kantor. Piraku cukup ku baju asal nutupan bagian awak petingan. Kudu rada pantes, sangkan boh manehna boh tempat gawena aya hargaan. Kudu rada pantes, sangkan boh manehna boh tempat gawena aya hargaan. Tekalis loba obrolan anger bae. Niti 100.000 eta teh sabulan-sabulana. Anu mata kayang boga sesa 100-200.000 sabulan teh teu sirikna sagala puasa. Ulin malam mingguan siga batur ukur ari diajak kapilanceukna wungkul. Ngahanakeun sorangan mah mikir 3 kali. Hiji-hijina karesep maca naon bae, cukup ngenalkeun nurut. Cilakana boga kapilanceuk teu pati resep bucu baca. Bujeng ning ngalangan koran. Iwal aya riweuh-riweuh seperti ayeuna aya kejadian bom di Bali kakara nampo bacaeun dina meja. Minangkana di kantor bisa rada seubeuh maca teh. Lantaran aya 2-3 ngalanggan koran. Parendene kitu lain hartina bisa neuneun. Leutikna 100.000 sabulan, jero sataun landung jumlahna tinggal ngalikeun. Sabab teu hanteu aya wae kabutuh dadak-dadakan bari jumlahna rajin lain saeutik teh. Keun ari nohonan onangan, gering sawatara atawa ganti sapatu jeung tas onaman lumrah. Eta ari geus kurunyung surat ti adina serta eusina
Ece abdi kedah mayar atawa aya kapriyogian anu kaleresan emas sareng bapa nuju anu jeung saterusna. Tamaha bongan sorangan sasat manehna anu ngagedean hate jeung ngajurung. Sangkan adi hiji-hijina tur lalaki maksakeun kuliah. Sugan bae lebar ku sirahna. Sakitu jungkir balikna apaan batur mah hayang bisa kuliah di perguruan negeri teh. Ari ieu sasat lungsur langsar. Sakali milu tes langsung diterima di 3 fakultas jeung universitas. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Beting tadi mahena mukaan buku tabungan saldo 1.240.000, lumayan. Urut ngampleng nahan sono sataun teu balik-balik. Cenah mah kantor bisa keneh mere hadiah lebaran sabulan gaji. Jadi 2 jutaan meureun. Pangangguran duit 2 juta heug dirunjang ranjing. Kira-kira mahi keur meuli naon bae. Ongkos wungkul 200.000 tambah keur keperluan lebaran manehna. Copelna 500-an. Jang adina kamari mainan nitip pesen ka tetangga tempat kos adina di Bandung. Sina ke Jakarta hayang mere 200-300 mah karunya setahun punjul teu ganti-ganti sapatu. Inung bapak kolotna bajuna dahareunana tepung puasa teh teu daek aya unakna. Anggar tibang bisa sapuragana. Sabaraha puasa deui hayang bisa ngarobah hirup teh atawa mending nyerah milihnya lindung kana kodrat laju ngalakonan hirup panglumrah-lumrahna ngabdi ka salaki. Tamat mitra kaumdang cag di carpon ulang cekapkeun dugi ka dieu ke urang lejengkeun kana carpon anu sanesna. Hatur nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.